ngaranoskeun simkuring Fahri Ardiansyah di kelas 10 MPLB 3. Abdi bade nyaritakeun sasakala anu judulna Nyi Rengganis jeung Taman Banjasari. Ieu carita nyaritakeun kahirupan Putri Rengganis anu hirup di padepokan jeung bapana. Hiji mangsa Putri hiber sarta metik kembang di Taman Banjasari milik Raden Iman Suwangsa, ahli waris tahta Pati. Tapi Raden Iman Suwangsa ngarasa kesel jeung ambek. Anjeunna oge nempatkeun mantra kana kebon kumbangna supados kembang-kembang eta henteu gampang diilikan ku saha wae. Raden Iman Suwangsa oge miwarang guberneurna pikeun nangkep eta maling. Tapi hanjakal Putri Rengganis katewak lantaran si Belang sobatna anu nyaritakeun eta informasi. Putri ceurik jeung cimatana robah jadi cai-caah anu kacida luhurna. Tapi kanga bulungbung sabunderan awak Putri. Raden Iman Suwangsa sareng gubernurna kaget ku tetempoan eta, teras nyobian nyelamatkeun diri. Hartu nuhun kasadayana nu parantos ngadangukeun carita simkuring.